Lamun ibadah teu dibarengan tafakur sanajan ibadahna 60 tahun penting dipake puasa penting dipake ibadah berang dipake puasa, lamun teu dibarengan ku niat at-taqarrub ilallah nya, niatna henteu taqarrub ka Allah jeung nyuprih kana ganjaran Allah, mangka ieu sia-sia kitu nya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal salajengna wa alaika ya akhi, saur Imam Haddad, wa alaika ya akhi anjeun kudu tetep ya akhi he dulur kami cenanya. Urang tadi aku dulur nih ku Imam Haddad. Bi islahin niyati wa ikhlasiha, anjeun kudu ngaluskeun niat jeung ngikhlaskeun niat. Wa tafaqqudiha, maksudna ngikhlaskeun niat teh dia ngabersihkeun niat. Wa tafaqqudiha jeung mempersiapkeun niat. Awit tafakkuri piha atawa mikir-mikir dina niatna. Qabla dukhuli fil amal, dina samemeh asup migawe amal. Nah naha cenah urang samemeh migawe amal pagawean ibadah teh kudu ngabaguskeun niat, ngabersihkeun niat, mempersiapkeun niat, atawa mikir-mikir kana niat. Fa innaha asasul amal, karena ari niat teh eta pondasina amal. Rek kumaha ieu pondasi, rek kumaha ieu amalna bagus lamun pondasina oge goreng. Rek kumaha ieu amal disebut sae lamun pondasina oge awon. Tu janten pondasina sakabeh amal teh niat. Ari amal naon atuh cenah? Wal a'malu tabiatun, ari amal mah turut laha kana niat. Jadi amal mah kumaha niat? Husnan dina alusna, wa qabhan jeung dina gorengna, wa sihatan jeung sahna benerna, wa pasadan jeung dina ruksakna. Jadi alusna pagawean, gorengna pagawean, sahna bagusna pagawean, ruksakna pagawean, eta tergantung niatna. Itu nya, lamun niatna alus tangtu pagawean alus, lamun niatna goreng tangtu ieu pagawean teh jadi goreng. Lamun niatna bersih, lamun niatna alus tangtu pagawean jadu alus. Wa pasadan jeung lamun niatna ruksak tangtu amalna ge ruksak. Itu cenah. Sehingga dawuhan Kangjeng Nabi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, sareng Kangjeng Nabi parantos ngandika, innamal a'malu binniyati, pastina ari pirang-pirang amal teh eta aya niat. Wa innamal likulli imri'in, jeung pastina pikeun satiap-tiap perkara sakumaha niatna, sakumaha nu diniatkeunana. Fa alaika alla taqula qaulan wala ta'malu wala ta'mala amalan wala ta'zima ala amrin illa wa takuna niyatuka bidzalika taqarrub. Mangka anjeun kudu netepkeun ulah nepi ka anjeun ngucap kana hiji ucapan, jeung ulah anjeun migawe kana hiji pagawean, jeung ulah anjeun mangmaksud kana hiji pagawean, illa wa takunu niyatuka bidzalika at-taqarrub ilallah, terkecuali eta niatna teh bidzalika taqarrub, ku eta ucapan, ku eta pagawean, ku eta pamaksudan nyaeta sejak taqarrub ka Allah ya. Sejak taqarrub ka Allah, ngadeketkeun diri ka Gusti
Allah wabtigha as-sawab jeung nyuprih kana ganjaran ti Allah kitu nya. Jadi awas urang migawe amal, migawe ngaji kudu bagus ke niat, migawe salat bagus ke niat, migawe sedekah bagus ke niat, migawe sakabeh perkara anu dipandang sae cek agama eta pagaweanana mangka niatna kedah dibaguskeun. Anu mana alladzi rattabahu subhanahu al amril manwi, anu mana Allah geus nyusunkeun kana ganjaran, Allah geus nyiapkeun kana ganjaran, maha suci dat Gusti Allah kana perkara anu diniatanana ku jalma anu migawe amal min babil minnati wal fadli nya tos disusunkeun ku Allah nya. Ieu teh dina bab pirang-pirang agungna nikmatna Allah jeung karunia Allah kitu nya. Tekan kade urang kitu hese nganiat hayang ecreg teh, hese nganiat hayang bener teh kitu nya. Urang mah masih keneh katempelan we niat teh nya. Masih keneh kotor we niat teh, masih keneh kiruh we niat teh. Matakan niat kudu dipersiapkeun kitu nya. Dipikir ditafakuran niat urang teh. Kitu matakan dina sebagian hadis aya nyebatkeun bahwasana tafakkurus saati khairun min ibadati sittina sana. Tafakkur sajam, tafakkur sawaktu eta leuwih alus ketimbang ibadah 60 tahun kitu nya. Lain hartina urang mah cenah arek niat we wungkul, urang mah arek tafakkur we wungkul cenah moal migawe ibadah da geuninganan tafakkur sajam teh leuwih alus ketimbang ibadah 60 tahun. Lain kitu hartina kieu lamun ibadah teu dibarengan tafakkur sanajan ibadahna 60 tahun peuting dipake puasa peuting dipake ibadah beurang dipake puasa, lamun teu dibarengan ku niat at-taqarrub ilallah nya, niatna henteu taqarrub ka Allah jeung nyuprih kana ganjaran Allah, mangka ieu sia-sia kitu nya. Komo niatna liljah karena hayang meunang keagungan, karena niat atawa niatna karena linnas karena jalema, atawa niatna telil pulus karena duit kitu nya. Kitu mangka ruksak. Jadi sakabeh amal nu dipigawe ku urang ieu tergantung kana niatna kitu nya, tergantung kana niatna.